korek euy. Mat meunigoh geuk kiarat teu. La ilaha illallah. Puguh aing teh keur puasa. Mun inget teh engke atuh geus nginum. Atuh patuh kulit ieu. Sudah motorna atuh. Naon ya budak teh? Anteng kieu budak teh. Ya. Ya. Naon beh? Ari maneh anteng-anteng teuing sih. Kenaon eta teh? Cicing-cicing beh. Banyak kolot mah. Ieu kulinan budak. Ya. Pati keur batuk ya. Cik bang melikeun obat. Meuli asem hawa. Kak, Mang Ojo. Ya. 2000-an we. Awas, pulangan. Untuk di pulangan. Epet. Ya. Mang Ojo, adek. Mang Ojo, ha. Kalau wae dah. Aduh, cak udah pantau di dieu nih, ha. Wah, sewalan. Bungan ada kakak kolot. Kade poe eta ka Mang Ojo. Asem kawa. Boga kolot teh nitah wae, ha. Tungkul wae budak teh. Soal tungkul wae, dudunya tungkul wae. Gus mah tadi didupak, ayeuna ditajong deh. Ojo, meser. Kamana di tukang warung teh? Ojo, meser. Kenaon ceng? Iya mang, keur ada gua tukang warung lila tadi. Gerowan atuh. Geus puguh tadi. Teuing ka mana mah? Modal gitu. Bener. Kalau gorowokan naon jang beli naon sugan teh lain nu meuli urang mah Beli asam kelek mang. Asam kelek. naon atuh ieu teh asam kelek teh pusing urang mah da Nya teuing atuh tanyakeun we. yeuh ceng lamun rek meuli asam kelek mah nyangan asam kelek mah ambean we kelek sorangan hasem Oh ditah bapak, warung teh segala tutup we sakalian. Awas. Ih, kunaon cenah budak teh? Kumaha? Aya teu? Eueuh we. Allah. Atuh Malik teh meuli obat naon maneh teh Jol? Jol ngagilincing we, teu meuli naon. Meuli naon we atuh asal obat batuk. Cik balik deui. Nyok keur sibuk main game. Eta si wawalat. Poni kitu kakolot sia. Ya naon ceng balik deui. Ieu tita bapak meuli baju batik. Mang, beli baju batik. Baju batik. naon di wae Baju batik, Mang, baju batik. yeuh dengekeun meuli baju batik mah ka konveksi lain ka dieu wawalak sia teh Enggo satu warung teh tutup, segala ngomong. Tah, geuning. Si geuring teh balik di wae. Kumaha? Aya teu obat teh? Leumeuh,
Meni teu percaya. La ilaha illallah. Si gonjol eta dititah geus 2 kali teu muni. Kade mana duitna? Kade kan duitna mana? Kade mana duitna? Ih. Weh. Oh walak teh. Kuat temu nih si gonjol dititah gitu-gitu wae ge. Kuat teu nepi ieu mah. Si kerek di ngomong ojo. Bila dititah gitu-gitu wae gimana mah gonjol ngarepukeun bapak pada mejol gonjol walak teh. Si ojo aya teu di warung nanya. Jack. Woi. Kumaha? Alhamdulillah. Karena udah dia. Keur napas. Ayo maneh, ayo napas mah kuring ke napas. Keur ngiceup atuh. Batuk gitu lah. Aduh. Ya. Ari deket batuk mah bisa aya corona. Ya bener. Lain deh kan. Hari bieu si gonjol aya ka dieu teu? Aya tadi ka dieu. Ka dieu. Ka dieu. Bener berarti ka dieu walak teh. Yo. Naon be? Rek meuli asam kelek jeung baju batik. Allah di dieu mah Allah. Asam kelek. Baju batik. Kelak-kelak kumaha pamikiran si gonjol. Bener eta teh Jo. Can kaharti urang mah maksudna kumaha? Heuh be, tadi si gonjol ka dieu 2 kurunyung 2 balikan notorogan budak teh. Nu kahiji nanyakeun, "Mang meuli asam kelek." Nu kadua leuwih pikeuleuh, "Mang meuli baju batik." Heuh da warung urang teh konveksi gitu. Da eueuh. La ilaha illallah. Si gonjol dititah teh teu bener. Bener eta teh? Bener tadi cek Mang Ojo ka dieu si gonjol teh meuli asam kelek jeung baju batik. Ih, gonjol. Atur nuhun baraya sadaya. Tong hilap di subscribe, like, comment, and share. Hanya di Yang Madipati Channel, televisi kesayangan kalian.